Heh, heh. Shh, shh. Syah. Eta piit bedagong-bedagong. Syah. Iya geningan anu ngaganengkeun katenangan unggal isuk unggal berang unggal sore teh. Ari geus Ceu Util lamun teu ditungguan ti ali pikarawing ge ku piit Ceu Util. Ame eta perkara piit Gusti nu Agung menikeun katik-tikan eta jeung teli piit. Paduli teuing we atuh ibi da teu ngagubug karung. Heeh da Ceu Util mah teh nyaho modalna ieu teh modalna teh gede, berak mahal Ceu Util. Ayeuna lamun teu diapikan teu ditungguan atuh rek kumaha meureun beak Ceu Util. Abang sawahna saeutik nya. Ku piit sakitu oge nyebutkeun beak. Gusti nu Agung meuni walalatir teuing eta ka piit aing mah dicarekan unggal poe teu pira-pira ge hayang daang. Heuh ari geus atuh Ceu Util da eueuh gawe ibi nya nuan-nuan piit atuh Ceu Util. Deuk sok usil atuh mae we naha. Meni watir aing mah kahayang da piit teh ek digorowan pengen. Piit, piit tong di dia mah haram dahareun teh piit ulaheun kudu bogana pinah kana pare abi kanu lega piit pinah di dia mah naon saeutik moal matak wareg tingali nu aya ge matak haram nu bogana ge teu ikhlaseun teu ridoeun. Ceu Util legegna meuni kacida jig atuh ka itu lah hayang teh nyaan aing mah kanu manehnana da.